Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanggakeun inadom salajengna anu dijudulan sab'da maut, mugia manfaat khususna kangge pribados nyalira, umumna kangge urang sadayana. Amin Allahumma amin. Sab'da arwah kaluar di tengah imah ngagelar, ulah warga cinggalewar bari ceri kumandear, ulah warga yang cerikan si mayit di marandian, terus dibungkus ku kapan, geus beres di sarolatan, mayit nu meunang bedong ku tatangga digarotong, dibawa ka sarang kedong nu hirup ukur barengong. Sabab maut eta lawang, kabeh jalma pasti nyorang, ti ayeuna kudu terang naon nu bakal kasorang. Sadatangna ka kuburan, terus mayit adan, digolerkeun rapi pisan, terus beres ditarutupan, di ruangku taneuh beureum, didak teu elem-elem, atuh bila tungjeng sirem, kurinyu pake nyileulem. Saberes mayit dikubur, ditinggalkeun dulur-dulur, udang deui taya batur, sieun keung palalaur. Torojol dua petugas, nanyalir gelap jeung tegas, si mayit sieun jeung rewas, amal nu goreng mu puas, eta teh mungkar wa nakir, bari nanya teu dipikir, eueuh nu beunghar jeung pakir, bari henteu lesot gendir, mun kajawab patarosan, mayit teu meunang siksaan, aya di jero kuburan, karaosna nikmat pisan. Patarosan teu kajawab, dina waktuna dihisab, bongan keur hirup biadab, Allah mafarinan adab, ari adab teu panyiksa, ti Allah anu kawasa, bongan mani
gawe dosa tenurut kanu kawasa sate acan diteraskeun sakabeh amal nyamperkeun naon anu dilampahkeun kacidapi karewaseun beda jeung ahli syukuran nikmat di jero kuburan karasana betapisan moal menang kasusahan dunia tempat pagawean akhirat tempat balasan rupa-rupa pagawean nemrak di poe hisaban ari amal nu ayeuna bakal bukti sadayana anu alus nu awona kaliwat sadayana mugia sadaya amal urang sing ditapki ku Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.